Encan, Mama Heti geus ditanya si Egi mandi henteu. Mama Heti nang geus ngabohong. Oh, teu mungkin Mama Heti ngabohong. Maneh nu ngabohong? Teu mungkin, nggak mungkin Mama Heti ngabohong. Egi nu ngabohong. Ayo, Egi nu ngabohong, teu mungkin. Sing jujur, ayeuna sing jujur heula. Mandi teu? Mandi di itu, Pak. Heeh, mandi henteu. Ah, henteu. Di itu, di saya mana teh? Nah, disaha? Ganti deui sok. Cek bi Heti, maneh teu mandi. Mandi geus. Ah, teu mandi. Cek bi Heti, maneh teu mandi. Mandinya di situ. Disaha? Di Nah, disaha? 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 Itu saya kena. Namun Egi mandi, mah nyebutkeun di mana-mana. Nu pugu. Mamah naon? Sok. Imu. Wah, teu mandi bohong. Kenapa imu lama kak? Wah, teu bohong di wae. Bohong di wae. Ya Allah ya Robi, urusan mandi wae ngabohongna kuat muter. Jujur, mandi henteu? Mandi Pak. Di mana? Di Mama Heti henteu? Di Mama Imo henteu? Mandi. Di mana? Emang imu. Wah, bohong, geus dicek. Egi mah make baju. Make baju kumaha geus dicek. Aya mandi teu Egi eueuh. Egi muat. Egi mah da teu ka dieu, sok. Ayo. Ayo sing jujur mandi teu? Teu mandi kan? Mana yang kena telat payuna si om jam-jam sih si mandi mah. Indri Cicing lain urusan Indri. Ayo. Mandi teu? Jujur. Geus mandi can diisuk. Bohong. Hari mana dihirup teh nemen-nemen teuing. Disuruh mandi aja luar biasa. Jumahan teu? kan nyari irap. Nah urusan anak nyeri iya segala macam disebutan. Mandi henteu jumahan teu. Aisyah mah nyantri teh tapakna pisan. Milu sare ngungkul Pak. Nyantri teh. Ye. Oh, mandi henteu, jumahan henteu. Aduh. Di pesantren kabur wae. Kumaha tuh teh? Ieu teh, ai maneh mandi wae maneh hese. Geus gede sia teh umur 12 tahun lagi. Ibak di. Moanya umur 12 tahun mandi kudu dimandian keneh wae. Jeung pinter ngabohong deui. Mana mah ngabohong wae. Senokna nu alit di. Pinter ngabohong wae kumaha ieu teh? Ayo.